Fasnar tu pasal seji alamatul bulugi hari pirang-pirang cirina balik kita salah sunaya tilu tamamul khamsa syara sanatan tegasna sampurnana umur 15 tahun fi zakari dina laki walang usa dina wewe wal ihtilamu sareng mimpi jima fi zakari dina laki walang usa dina wewe litis isinina kalawan umur 9 tahun wal haidu sareng haid fil usa dina awewe litis isinina kalawan umur 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pasal seji suratul jail hajari ada pirang-pirang syaratna suci ku batu eta samaneta aya 8. Ayakuna tegasna nyen kabuktian eta bisa lasatin ahjari ku ayakuna tegasna nyen kabuktian jail hajar eta bisa lasatin ahjari ku tilu pirang-pirang batu wa ayan ko sareng yen bersih naon al mahalu tempatna wa alla yajifa sareng yen narima garing naon an najisu najis wa alla yang takila sareng yen henteu wa alla yajifa yen garing wa alla yajifa sareng yen henteu garing naon an najisu najis wa alla yang takila sareng yen henteu sareng narima pindah najis wala yatroa sareng ento anyar datang alaihi kana najis naon akhoro najis anu sejen wala yujawizu sareng ento ngena sareng ento ngaliwat najis safatahu kana lepat lepitna si jalma wa asafatu sareng kana sapana si jalma wala yusibahu sareng ento ngenaan najis naon kana najis naon maun kana caiwa naon maun caiwa wala yusibahu sareng tengenaan kana najis naon maun caiwa ang takuna sareng nyata kabuktian ijda ilhaj naon alhajaru batu pirang-pirang batu eta tahiratan anu suci. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pasal seji furudu ya pirang-pirang farduna wudu eta sitatun aya genep alawalu ari anu awal eta niatun niat asani ari anu kadua na eta gusul wajhi ngumbah wajah eta asali sari anu katiluna eta guslu yadaini ngumbah lengan dua ma'al mirfaqaini nepika sarta siku dua arabi wari anu kaopatna eta masuk syai'ing usap hiji perkara minaro sinasirah al khamis wari anu kalimana eta guslul rijlaini ngumbah suku dua ma'al ka'baini sarta muncangan dua asadisu wari anu kagendapna eta tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal seja niat wari niat eta khususein ngamasul hiji perkara mutaranan barina di barangan bifilihi kumi gawena yese wa mahaluha sareng ari tempatna niat eta alqalbu dina hate wa talafuz sareng ari mengucapkan biha kana niat eta sunatan sunnah wa waktu sareng ari waktuna niat eta ingdal gusli awali juz'an eta ingdal gusli awali juz'in dina nalika ngumbah mimiti juz minal wajhi tina wajah wa tartibu sareng ari tartib eta alla yuqaddima sareng nyenta tengah ngelaan si jalma udwan ngelakeun si jalma udwan kana hiji anggota la udun kana anggota anu sejen. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pasal jalma unari cai Bismillahirrahmanirrahim. Paslun narita pasal seji surutul wudu ari pirang-pirang syaratna wudu eta syaratun ya 10 al-islamu tegasna kaji islam wa tamiz sareng tamiz wa niqau sareng bersih nilai di tina haid wa nipas jeung nipas wa amma sareng tina perkara yamnau anu ngalangan yamma usulal mai kana nepina cai ila basaroti kana kulit wala yakuna sareng nyenta tekabuktian eta ala udwin kana anggota ma perkara ya naon ma perkara ya gairu anu ngahalangan anu ngamarbahkeun yema al mau kana cai wal ilmu sareng nyao bi fardiyatihi kana kaparduana udu wala yang takida sareng nyenta tenekatkeun si jalma fardon kana hiji fardu min furudi tina pirang-pirang farduna wudu sunatan kana sunnah wal mau tahuru sareng cai anu bersih wa dukhulul waqti sareng asep waktu wal mualatu sareng tuluy-tuluy lidaimil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun narita pasal seji nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang pembatalan wudu eta batu asya'a opat pirang-pirang perkara al awal wari anu kaawal eta al khariju aya anu kaluar mina disabela ini tina salah seji palawangan dua min kubulin nyata tina kubul au duburin atawa tina dubur rihun tegasna angin au ghairihu atawa lian rih
ilal mania kecuali cai mani. Asani ari anu kadua eta zawalul aqli